Ci. Cek. Iya. Pas. Kade kebenang sakieu. Aslina. Ah, sapot tau. Oh iya, aman. Pilih. Ayo isuk ngonten, borang ngonten, sore ngonten, peuting ngonten, diupload henteu. Iya, ina jeung kontainer teh. Aturan palawargi mau sepuh sadayana utamina asmanati keluarga besar Saebul Hajat anu dina waktos ayeuna ngulum urang sadayana tiasa kempel ngariung dina ieu waktos pemugi urang sadayana ayeuna ginanjar kawilujengan. Satacana paginten disimkuring ngahaturkeun salam bahagia kanggo kasadayana bahagia wilujeng patepang bahagia wilujeng siang wilujeng sasarengan oge ngahaturkeun salam budaya sampurasun. Ngaturkeun salam kaislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang sadayana dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung paambrok jonghok patepang wajah asmana di keluarga besarna Saebul Hajat di pangarsana Bapak Dudi Saripudin kalih Ibu Erniati Natalia anu mana dina waktos ieu sejak ngalaksanakeun tasyakur binikmah syukuran walimatul khitan nyata anu parantos rengse di sepitan nyata Cep Gibran anu alhamdulillah atos di sepitanannya atau sehat deui alhamdulillah. Simkuring ngahaturkeun wilujeng kanggo kasadayana utamina reng-rengan anu bertugas dina ieu waktos reng-rengan para tetangga-tetanggi anu tebihna anu caketna anu parantos kagandengan kagimreungan ngalangkungan pengeras suara censon. Ya, disarengan ku keluarga besar Bisma Canvitan dina waktos ayeuna nyarengan sejak ngahibur ngareah-reah
ka keluarga besarna Bapak Hajat. Hebat. Ngahibur ngalangkungan hariring dangding halang tembang lagu-lagu Sunda anu baris kasangakeun panginten utamina nyarengan ka keluarga besar Syabul Hajat, reng-rengan oge anu bertugas utamina reng-rengan para panitia hajat ngahaturkeun wilujeng mancen tugas. Pokona mah kum kasadayana wargi-wargi nu aya di sabudeureun ieu patempatan anu parantos masihan oge tempat kanggo parkir, tempat sagala rupina mangga ngahaturkeun nuhun pisan. Reng-rengan anu bertugas ti kawit anu pangpayuna dugi ka anu pangpengkerna ngahaturkeun wilujeng tepang kanggo kasadayana. Utamina sejadidil doa ka keluarga besar Syabul Hajat, ka Bapak Dudi kali Ibu Erni. Dina waktu saya pamugi anjeunna aya dina kabagjaan sagala rupi cita-citana, sagala rupi pamaksadanana masing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Utamina murang kalih anu dihitan Cep Gibran pemugi ieu murang kalih teh sing janten jalmi anu soleh anu ngabakti ka ibu sinareng ramana kanusa sareng bangsana oge kana agamana. Janten jalmi anu turut tumut taat kana ajaran sepuhna, taat kana ajaran agama kali dari agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kum kanggo kasadayana anu sami rawuh dina ieu waktos pemugi sadayana aya dina kabagjaan. Urang kasangakeun panginten bobilih eti Ibu Hajat kali Bapak Hajat hoyong dibuka heula ku lagu naon mangga panginten kantun digorowokeun wae. Atur kareng-rengan oge anu bertugas. Reng-rengan panitia hajat, reng-rengan bapak-bapak keamanan sadayana ngahaturkeun anu bertugas di jalan raya oge ngahaturkeun pokona maka sadayana kum. Aturan oge wilujeng sumping kanggo pangarsana Mamah Iis wilujeng mangga. Ya masih diserangan, mama. Oke, haturan kanggo Mamah Iis, aya Umi di Batu Jajar, haturan wilujeng. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Oke kasadayana warga masyarakat para tetangga-tetanggi anu sadayana anu aya di sabudeureun wilayah RW genep Desa Sangkan Hurip. Oke berbatasan sareng Desa Banyusari. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah
ya Robbana anu maha kawasa nu nyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina. Ya Allah nu maha agung tempat abdi mundut pitulung Gusti Pangeran abdi Pangeran anu sajati. Rumasa abdi mah sanes ahli surga nanging teu kiat ku seuneu neraka. Rumasa abdi mah jalma anu resep midamel dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Ghafur hapunten abdi. Tembang pembuka antawis bang bagia kau kasadayana keluarga besar saya bola hajat dan bertugas kagak reng-rengan para panitia hajat ngahaturkeun wilujeng kang para pakar ayu pakar bagus anu nampi tamu anu jaga hidangan bapak-bapak keamanan oge anu ngatur lalu lintas urang peker oge tim catering ngahaturkeun wilujeng. Para tamu ulama ngahaturkeun wilujeng suping wilujeng legal tinggi wilujeng ngalaksanakeun doa restu. Tuh balebar geuning geus ka tembong caang ngalangkangan carita nu maksa datang. Ieu hate teu beunang di sisi lihat betih pelak ku anjeun aduh jujunan kembang asih nu mangkat di garana ati bodasnya cas gambaran harapan suci ngan hanjaka cinta urang kahalangan teu narima lamun kudu bepegatan dewasa mun tea kudu papisah geus kapalang dedeh hate geus kapalangnya dewasa mun kudu nelasan rasa dalam di kumaha geuning geus ieu kuduna saestuna iri teu bisa kumaha sabab dangku baris aya mamalana ieu hate hese di upahanana daru masa boga rasa nyanding cinta sambil nyarengan anu nuju tuang leueut ka para tamu ulama aturkeun umi wilujeng alah dunungan
laksana nyakahayang laksana nyakahayang irupasa mamahis anu bager jadi wirang muna peuting sering kaimpi ngait nyantel dina ati aringis teu ditampi nyerina kapati-pati aduh lah ieu kuring kapelet hate asa cing serede jantung asa dadi rereje ieu rasana kapelet wasik sambil ngantos pamunut lagu di wargi-wargi anu aya di payunan anu di pengkeren anu di pinggiran sadaya pamunut lagu ti bapak hajat kali ibu hajat bila aya acara-acara naon rupiah hal anu bari dilaksanakan mangga diinformasikeun we ka luhur panggung. Surti iuh lindu tatangkalan di leuweung sumanep jati cai seke suku gunung canembrang balik kahilir bawa salira teterang motah seah ngajalati putana gendat ngagalurang simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pukur marengan genyasna cai manawi bareng ka mana kasindehan tawis asih kanggo pangipukan kembang patamanan endah asih mangga tapi daun pukur marengan genyasna cai manawi bareng ka mana kasendehan tawis asih kanggo pangipukan kembang patamanan endah asli musik hari ring halang kembang lagu-lagu Sunda wadah pop Sunda no kasangakeun
Ketang-ketang tawis nyarkan segala rupiah aktivitas anu nuju dilaksanakan di keluarga besar Sebulakan. Masih bersama Bisma Salpita, disarangan ku Chanson Audio, kakru tim keamanan ngaturkeun wilujeng. Dengarkan para panitia hajat kum kasadaya tiasa disebatan wiji-wiji kadulur-dulur abah di studio. Pukur dina pucuk ngolea katebak angin kana pangkonan salira santang tos baris kasurti iuh lindu tatangkalan leuweung sumenep jati cai seke suku gunung calir boa salira teterang motak seya najalatri nucana kendat ngagalura simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pugur marengan genyasna cai manawi bareng dawis asih ganggo pangipukan kembang patamanan endah asih katineng nah jantenekeun padahal pulang kenembongan Cisocah nyangkrung nyaksian juajunan ululuasan ngantunkeun aa nyorangan dipikir dah memang takdir ilahi katineng nah padahal bulan kenembongan cisocanya Sony Dede Muintan Dede Tanti arek silih pikanya tersangka geniat tersangka abah cahya nu bager horeng kes kieu kuduna Gila bisa narek
matur nuhun pisan. Nikmat duriatna cenanya mugia katami kalian kambingan. Aya naon? Aya lagu naon aya? Antos nyanong sambil ngantosan setacan berkemenangnya azan zuhur. Siap. Hayo. Iya. Sok mangga Janji kamari, mangga. Kita duet. Kita let go. Sekali. Mama mau kemana? Janji Aku kamari. meteran capek. Kade mah, lungsurna mah. Alhamdulillah. Kita duet bersama Ramadan. Neng Hula. Setelah Neng baru Bagas mana? Bagas. Bagas paling mana? Itu tuh ayam Mang Devi, ada iya. Ulang incir we sama dia. Lain kalah incir. Ibu ayah goreng ngano goreng
kamari mah ada ngaleos. Antos sana tuh ya teh balik sini cenah. Balik deui. Lanjut lagi kita. Aya nona cenah asar teh. Teu marina dilajeng teu marima. Dilajeng teu marima. Kabayun Arabna. Aa Sony, Dede. Oh, indah, Dede tak. Mengahit. Mengait. Iya. Coba sih nanti saya mau lagu di Pali Payun, Pali Payun, di Pali Pengker oke. Ibu Haji nu Pali Payun, nu Pali Pengker pokoknya mah. Terus saya pemulut lagu nama gak di Payun nya. Naon? Eta payun teuy. Ieu cenah hoyong non? Nya. Tuh iya lain deh. Ayo cina sambil ngantos penginten pemulut lagu di Pali Payun. Ngantosan sana Ibu Hajat kali Bapak Hajat na oge rineh deui. Mohon. Menjadi patok heula cenanya. Patok heula. Kada. Aduh. Sabi acenah. Lagu naon? Tekeng gitu. Tuh Temenang. Bilih kabablasan. Siap. Aturan sina nu gaduh kawasan mana Mohon. usaha anu Pali Pengker. Mohon. Bari ngiringan di Pali Payun mangga. Siap. Kangge ka Ibu Hajat kali Bapak Hajatna, ibu-ibu nu Oke, Pali nu di Payun. Pali Payun. Ada di Pali Pengkerna, siap. Yuk. Ngapayunkeun sina aya ayun bentang.